Capek ya. Duh, buka duit kudu kasbon ya maka aja Ji kemet Nah, saya kayak belmat. Ji. Ada Homertartos. Kayak ayat tuh. Sanaon deh. 100 baik. 100. Kayak malam mingguan ya. Oh, wah 100 mah. Hanya 50 mah tak sana tak. Ji 100. Oh, wah. Biasa tuh. Oh, iya. Ini dia. Aing. Minum 100. Kalau 50. Dah haji madit anjing. Bararengong ieu pangabutuh berat duit eueuh. Ning, nawarkeun tanah ka haji sugan bukan duit, bukan kerja ka duit. Assalamualaikum Pak Haji. Salam tas ini mana got? Aduh, biasa Pak Haji tas amang ti paling hilada. Ini calik Pak Haji. Sok. Kieu Pak Haji euy. Manawi sama Pak Haji nya. Itu geuning anu sapiretan sareng Pak Haji nu di Lebak. Abdi tonggoh lah. Manawi kitu abi nuju peryogi pisan artos Pak Haji euy. Orang dijual ya teh? Muhun Pak Haji. Hayang sanaon ente? 30 we Pak Haji. 30 ke heula ya. Si eueuh duitna. Harus si hayang ayeuna nya duitna. Muhun Pak Haji, ya abdi bade lah seueur pangabutuh we geuning Pak Haji. 30 juta. Oh eta nu pelalaneun nu sapiletan jeung haji nu aya tangkal picung. Muhun Pak Haji nu eta leres pisan. Oh. Tapi haji teh buka duit cash ya. Kumaha tuh bade ditransfer, Bang? Transfer haji. Oh, Hah? bias Pak Haji bias. Oh iya nya diketik lah ku haji 30 juta. Rekeningna Eta nu sasari Pak Haji. Anu sasari abi nomor artos geuning ka Pak Haji. Oh, benar siap. Tan eta. Pengiriman sukses. Aya Pak Haji atur nuhun nya. Yang Deal ya teh deal. Deal lah bias. Yang ngakeun nya abi taneuhna nampi artosna nya Pak Haji nya. Narima ieu haji. Ya, siap. Atur nuhun Pak Haji bade terasnya. Emang. Buka duit Jeung bisa got? Si Haji, terus naon? Ngajual taneuh aing nu dilandeung sapileutan. 90 juta. 30 juta di cash ieu tah, ditransfer tah. 30 juta aing mah boga duit. Jing, Haji ari tadi ka aing nginjemkeun duit 50.000. Aing nginjemna 100.000. Goblok Haji teu balikna padahal aing pagawena da si monyet. Wah, sia ayo lajan aing teh larek ngakeun duit ya. Jog lah kitu aing gebot ku aing laki-laki.